ku Gusti geus ditempokeun kabohonganana, ku Gusti geus ditempokeun kajahatanana, jeung ku Gusti teh geus ditingalikeun kumaha kabohongan, kajahatan, kalakuan manehna ditukangeun urang. Tapi maneh kalakah ngahampura, tapi maneh kalakah sabar, terus maneh nepi ka bebeakan ngaduakeun manehanana supaya bisa balik deui bener, supaya manehna bisa deui tobat, supaya manehna bisa deui dibere hidayah. Hei, cing inget Allah teh nyaah ka maneh, matakna ku Allah ditingalikeun sagala kalakuan burukna, sagala kalakuan anu teu alusna ka urang. Maneh teh kudu sadar, maneh teh kudu nyaho yen Allah teh nyalametkeun maneh ti jelema anu matak pikanyerieun, ti jelema anu salah matak nyeri hate lahir batin jeung masa depan maneh. Mending keneh maneh ceurik bubulanan daripada maneh ceurik saumur hirup. Kusabab maneh maksakeun hirup jeung jelema anu salah. Maneh kudu apal, maneh kudu yakin yang maneh teh bisa mencintai makhluk Allah anu lain. Maneh teh berharga, maneh teh berhak bahagia, eueuh kata terlambat. Suatu saat maneh bakal panggih jeung jelema anu tepat. Suatu saat maneh bakal panggih jeung jelema anu bisa ngahargaan, anu bener-bener tulus, anu bener-bener nyaah, anu bener-bener saling ngahargaan, anu bener-bener bakal ngaratukeun. Jadi mending keneh ceurik mingguan bulanan daripada maneh kudu tersiksa saumur hirup.